Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutut toharoti ari pirang-pirang syaratna susuci al-islamu eta Islam wa tamyizu sareng tamyiz hideng wa adamul mani'i sareng teu ayana anu nyegah min usulil ma'i tina tepina cai kana badan ilal magsuli kana badan anu dikumbah atanapi anu diadusan wasailanu sareng kaduana ngocorkeun na cai wa yakuna sareng katiluna kudu aya atanapi yen kabuktian non al ma'u caina mutahhiron eta anu nyucikeun bi alla yasluba kurekaan yen teu naon ismuhu ngaranna itu cai bimukhalatotin kalawan kacampuran tohirin ku anu suci yastaghni anu nyukupkeun naon alma'u caina anhu tina itu pacampur mukhalato wa alla yatagoyyaro sareng yen ulah barobah itu maun binajisin ku sabab datangna najis walau tagoyyuron jeung sanajan barobah yasiron anu saeutik wa ingkana jeung lamun bukti nu alma'u caina dunal kullataini eta sahandapeun dua kulah zida maka ditambahan naon alla yulakia zida maka ditambahan itu maun alla yulakia kana yen supaya ulah patepung hu kana itu maun naon najisun najis ghairu ma'fuwin anu henteu dihampura naon anhu itu najis walastumila sareng can dipake itu maun firafil hadasi dina ngaleungitkeun hadas au izalati najisin atawa dina ngaleungitkeun najis waman sareng sajalma lam yajid anu teu manggian eta jalma alma kana cai au kana atawa bukti itu maun yadurru eta mantak ngamadaratkeun hu ka eta jalma naun alma'u caina ya tayammama maka tayamum pek tayamum eta jalma ba'da dukhulil waqti dina sabada asupna waktu wa zawalin najasati jeung sabada micin najis wa ma'rifatil kiblati sareng sabada nganyaukeun arah kiblat biturobin tayamumna teh kalawan taneuh khalisin anu meles itu turob tohurin anu suci itu turob lahu anu eta tetep kana itu turob gubarun ari aya kekebul fil wajhi dina beungeut wal yadaini jeung dina dua leungeun yurattibu an nartibkeun jalma huma kana itu beungeut jeung leungeun yadarbataini kalawan dua kali usapan biniyati istibahati fardis sholati kalawan niat ngameunangkeun farduna salat ma'an nakli sarta namindahkeun taneuh au masu awalil wajhi atawa ngusap mimitina tina beungeut faslun ari ieu teh hiji pasal waman jeung sajalma intaqodo anu narima batal naon wudu'uhu wuduna itu man haruma taharam alaihi ka itu man naon as-salatu salat wa tawafu sareng tawaf wa hamlul musafi sareng haram mawa mushaf wa masuhu sareng haram nyabakna itu mushaf illa lisobiyyi kajaba pikeun budak leutik lidarosati pikeun rek ngaderes wa ala junubi jeung haram ka jalma nu junub naon hadhihi ieu anu opat qiraatul qur'ani wa qiraatul qur'ani sareng kalimakna haram maca Qur'an wa muksul masjidi sareng kagenepna haram cicing di masjid wa alal haidi sareng haram ka jalma anu haid wa nupasai jeung ka jalma anu nipas naon hadhihi ieu anu genep wa saumu sareng haram katujuhna puasa qoblal inqita'i dina samemeh saat getihna wa tamkinuz zauji sareng kadalapanna haram ngongangkeunana salaki wa sayyidi sareng sayyidna minal istimta'i tina ngalapsuka baina surratiha di antara bujalna eta mar'ah wa rukbatiha sareng tuurna itu mar'ah qoblal gusli dina samemeh adus faslun ari ieu eta hiji pasal wa min syurutis sholati sareng eta tetep tina sapali pirang-pirang syaratna salat
At-taharatu ari susuci anin najasati tina najis fil badani dina badan wa thawbi jeung dina pakaian wal makani jeung dina tempat wal mahmuli jeung dina barang anu dibawa lahu ka eta jalma anu salat fa in laqo maka lamun patepung hu ka jalma anu salat naon najisun najis aulako atawa patepungna itu najis atanapi aulako atawa patepung itu najisun thiabahu kana pakaianana itu jalma au mahmulahu atawa kana barang anu dibawa ku eta jalma batolat maka batal naon salatu salatna eta jalma illa ayul kiya kajaba lamun micin eta jalma kana itu najisun halan dina pada harita au yakuna tawa bukti itu najisun ma'fuwan eta dihampura naon anhu itu najis kadami jurmihi sapertikeun getih tatuna eta jalma wa yajibu jeung wajib naon izalatu najisin ngaleungitkeun najis lam yu'fa anu teu dihampura naon anhu itu najis bi izalatil aini kalawan ngaleungitkeun aina eta najis min ta'min nyatana tina rasana walaunin jeung rupana warihin jeung ambeuna bil ma'i kalawan make cai al mutahhiri anu nyucikeun itu maun wal hukmiyatu sareng ari najis hukmiyah bijaril ma'i eta tetep kalawan ngocorkeun cai alaihima kana eta najis hukmiyah wal kalbiyatu sareng ari najis bangsa anjing bigosliha eta tetep kalawan ngumbahna itu najis atanapi kalbiyah sab'an kalawan 7 kali kumbahan idauna anu ari salah sajina itu sab'un mamzujatun eta nu dicampuran biturabi kalawan taneuh atau huri anu suci itu turab wal muzilatu sareng ari ngumbah anu ngaleungitkeun lil aini kana aina najis wa in ta'addadat jeung sanajan bilangan itu ain wahidatun eta dihitung sahiji atanapi wa in ta'addadatna sanajan bilangan itu muzilah wahidatun eta dihitung sahiji wa yushtaratu jeung disyaratkeun non wurudul ma'i ngadatangkeunna cai ingkana lamun bukti itu maun qalilan eta anu saeutik